asa sarepik kieu nya. Kamarahan aja lemah teh. Ararubuh. Mending nelpon si Dita gitu Sugan meh na di imah. Halo, assalamualaikum Dit. Waalaikumsalam, Mang. Keur di mana Dit? Asa sarepik kieu. Keur di masih aming, Mang. Kerjeng barudak ieu biasa ye ngaropi. Kalah aya ibu-ibu make daster. Nya atuh Amang. Apaanan ayeuna teh malam Jumat? Si Amang mah kumaha sih? Oh, nya Dit. Pantesan atuh loba ibu-ibu make daster. Sigana rek malam Jumatan meureun nya. Tah eta Mang, geuning apal. Nya apal atuh Dit. Pan geus pengalaman senior teh senior. Nya geus atuh amang rek kadinya ayeuna nya. Oke siap Mang. Diantos ya di dia kasumpinganana. Loba kopi ya. Berangkat enak ya. Oh, mereka mana wayah kieu? Memakai daster. Bobarek malam Jumatan. Jadi sendal deh ibu. Bu, cing wae ditanya teh. Yang gitu ngomongnya. Bapak juri kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Mana kopi main catur teh kopian Dit. Sok ngabohong ka kolot teh maneh mah nya eureui wae. Ya bohong atuh Mang. Kan namanya Abang ka dieu gitu jeung barudak ka rumput. Ieu mah. Tadi Mang fokusnya main catur tuh. Tadi beli ruas, ripuh urang ti paparetot mah motor. Siun aslina aya ibu-ibu make daster bodas dasterna teh. Wow. Oh, itu Mang. Boro-boro bohai, serem nu aya nempona ge ditanya cicing wae. Eta teh Mang, keur mikirin Sesuatu naon? Ya apaan aya teh malam Jumat, Mang. Anu dipikirkeun naon? Ya eta wik teh. Ye, mane mah sok kitu. Sok meulaan kolot talawora tingana. Pamali sok teruskeun caturna. Teruskeun lah. Berdak antar beli rokok yuk ripuh ya rokok-rokok acan Buming sieun malam Jumat. Yang geus tuh Ming, hayu jeung urang ka warung yuk. Ya geus atuh hayu Ming, bising sarieun mah diantar ku Amang, sakalian bari meuli kota. yang geus atuh hayu Mang. Kumaha nu catur rek mari rumah. Duh, kela Mang euy, kagok ieu Mang kemen catur kagok ieu. Dicuek eleh lah. Ye, nya geus atuh hayu urang makan tah. Hayu Mang, lajeng mangga. Kela. Naon Dit? Mainin kieu teu geunah hate kunaon Mang? Mana mah rarasaan meureun. Ye, rarasaan naon pugu bener merinding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Aya naonnya ieu rame-rame kieu? Pak Ustad, ieu teh bade ka warung. Tiba-tiba merinding. Berat awak teh Pak Ustad. Duh, kaya naon Pak Ustadnya? Coba Pak Ustad pangninggalkeun heula si Dita. Nyantos dieu ku abdi di Parios. Kumaha Pak Ustad? Aya naonan si Dita teh? Lamun aranjeun di barejaan pasti sarieun. Emang aya naon tad abdi jadi sieun? Jujur abdi oge leuwih sieun. Pak Ustad masa loba heureuina naon teh sok cingsieunan urang. Aya naon kitu atuh sabenerna? Ieu mah sigana aya di pengker. Ayana naon oge Pak Ustad mah sok nyingsieunan. Aya di pengker abdi.
Pantesan atuh Pak Ustad. Asa makin merinding kieu. Nyantos atuh orang tinggal ka pengker sasarangan. Meh puguh aya hanteuna. Nyantos ayu. Orang tinggal sasarangan ka tukang. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Allah. Eta mah manu tadi. Geuning bodas banget. Abrok kesodat. Setan kok. Juri. Ini paling patut.